Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa, kasumpingan kusim kuring Nuri Jakiatul Fuadah dina warta basa Sunda. Warta utama dinten ieu curah hujan anu luhur salami sababaraha dinten kapengker. Parantos ngabalukarkeun sababaraha wewengkon di Jawa Barat kakeueum ku banjir. Numutkeun laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Wewengkon anu parna kakeueum nyaeta di wewengkon Bandung Kidul sareng Karawang. Banjir anu kajantenan dinten Sabtu wengi ieu nyababkeun ratusan bumi kakeueum ku cai anu luhur dugi ka 1 meter dugi ka 2 meter. Sababaraha warga parantos dievakuasi ka tempat anu langkung aman, sapertos masjid sareng sakola anu teu kakeueum. Pamarentah daerah parantos nurunkeun tim tanggap darurat pikeun ngabantos warga anu kakeueum musibah. Kepala BPBD ngahimbau ka sakumna warga, khususna anu cicing di sisi walungan, supados tetap waspada kana potensi banjir susulan. Margi prediksi cuaca nunjukkeun hujan bade teras turun dina saminggu kapayun. Kitu warta anu tiasa kasanggakeun dinten ieu. Hatur nuhun kana perhatosana. Sim kuring Nuri Jakiatul Fuadah pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.